Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun paruci sareng kawan-kawan. Abdi sareng rencangan di dieu ade ngajelaskeun tentang cara ngajieun dongeng, cara maca dongeng jeung nyarita dongeng. Pertama-tama urang perkenalan heula. Pastapun Abdi Syarif Salosa absen K43. Pasta Abdi Musli Sagala Tua, anak saya 24. Iya, Nasya nomor urut 5. Pasta Abdi Syabila Maulana Putri nomor urut 42. Pangkeun nami Abdi Dini kelas 10 2 absen 8. Pangkeun Pasta Abdi Jadwa nomor urut 14. Paruci jadi tips jeung teknik nulis dongeng teh kabagi jadi 5. Pertama, tangtupkeun tema jeung pesan moral teh. Pertama tema teh gagasan pokok. Jadi nu bakal arurang jieun teh naon gitu. Misalna aya kajujuran, temana kajujuran, gotong royong, silih tulung. Eta teh penting pisan yang fondasi dongeng lah ibaratkeun mah. Kadua aya pesan moral. Nah, di dina pesan moral teh penting oge. Jadi dina dongeng eta teh teu saukur kada maca unggul, tapi aya pelajaran nu bisa dicokot. Nah, lanjut ka kadua aya ngatur struktur cerita. Jadi dina ngajian dongeng teh aya struktur carita-caritana oge. Jiga awalna teh aya jejer nyaeta kenalkeun tokoh, latar belakang, suasana, jiga kumaha, jiga contohna tokohna teh namina Satrio. Satrio isuk-isuk indit ka sakola make naon kayak gitu, jiga gitu paruci contohna. Terus nu kadua aya galur. Jadi galur teh ibarat nama kan aya nu tengahna. Jadi aya kejadian atau masalah nu terjadi dina dongeng eta teh naon. Jadi kudu dijelaskeun. Terus nu katilu aya akhirna teh jadi solusi atau solusi jeung pesan moral. Solusi teh juga masalah ieu solusinya apa. Terus pesan moralnya misalnya jika orang jujur pasti loba nu ngabaturan contohna jiga kitu. Terus nu katilu dilanjut ku Muslim. Jadi tips jeung teknik nulis dongeng nu katilu teh kudu ngagunakeun bahasa Sunda nu luyu. Misalkan juga arurang nyieun carita dongeng teh kudu make bahasa nu misal pasaran naon berita sana juga budak leutik atau remaja bisa. Terus yang kaopat, arurang kudu ngahudangkeun imajinasi si pembaca. Meh si pembaca bisa nikmatkeun carita dongeng nu aya. Terus nu kalima teh kudu ngahindarkeun carita kaleuwih. Eta teh juga carita nu berlebihan pisan lah. Sakabehna ngarti maksud jeung moralna.
ngadongeng anu pangpentingna nyaeta nyusun carita anu runtuy. Ngagunakeun basa Sunda anu merenah sarta nepikeun pesan moral anu eces. Nulis kudu boga tema, struktur anu jelas jeung eusina nu matak resep dibaca. Maca kudu make intonasi jeung laju anu pas supaya nu ngadenge ngarasa hirup caritana. Sedangkeun ngadongeng kudu dibarengan ku sora variatif, gerak awak, rarai, jeung interaksi pikeun ngajaga perhatian pamirsa. Sadayana teh pikeun ngahibur bari masihan ajeun kahirupan kanu ngadenge atawa nu maca.